Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Balakutak ngageronahan ka nyeri, bari ngadaligdeg menurut sababaraha lengkah ka tukang. Tapi balakutak gancang ngajaga kasaimbangan badana, terus gancang mancuhkeun di tangtunganana. Si Dugul merhatikeun nu jilawan, harita terus nyarita, sorana sakapeung sok robah dina sora aslina. Dada ramang sadayana. Ampun balakutak. Uing geus mereka nyeri. Apa nirahana memang kitu harita rumah jenis. Tapi balakutak oge pasti hayang ngabales ka kuringnya. Sok atuh di baju deui tarungna balakutak. Alah, ampura sorana gunta-ganti da sono sora baheula. Balakutak mureleng ka si Dugul terus ngabangun pasangan rek ngagunakeun jurus anu leuwih ampuh. Harita balakutak nyarita ka si Dugul. Memang bener Dugul Sulungul. Ini Dugul Sulungul atawa Dugul Saprudin? Wah, bebas keruing mah. Bebas mah dada mang sadayana. Aing hayang ngabales. Ngasumkeun panajang ka maneh Dugul. Nani mah maneh saungkul ngabeneran bisa ngasumkeun panajang ka aing teh. Anu matak ayeuna gidan aing anu bakal ngarubuhkeun wirawan. Oh, subuh mang atuh diantos. Dada ramang sadayana. Ayah, awas ye. Hayah. Jurela curung. Balakutak maju dina rajang. Harita panarajangna jadi luwih garang, cung bayangan deui. Sapasang leungeun jeung sukuna but-but ngarah kana anggota badan lawan. Pikeun ngimbangan panarajang nu jadi lawan. Harita si Dugul ngagunakeun satengah bagian ilmu pangenteng badana. Ngajadikeun kacepatan gerakan anu leuwih punjul batan anu dilawan. Teu matak aneh mun panarajang balakutak teu bisa kena kana anggota badan lawan. Sauhiuk kejeleng plos. Sauhiuk jingkrak plos. Sauhiuk cuelan. Kuruntuyan panarajang balakutak taya anu kena kana sasaran. Giliran si Dugul anu males narajang, dua kali panarajang si Dugul memang bisa disingkahan ku anu jilawan. Tapi orokaya panarajang katilu si Dugul geus sempat dibendung jeung disingkahan ku balakutak balatungtung. Sapasang leungit si Dugul pilih genting ngahantem anggota badan lawan.
Sok hiuk. Cebrot siuk. Cebrot aduh Anjing benang deui aing benang deui anjing. Balakutak ngageronahan ka nyeri bari ngadalik deui ka tukang ngan samemeh nu jelawan bisa mancukeun di tangtunganana. Harita katingali si Dugul geus ngajorlat luncat nu tepus ku panarajang susulan. Kajadian saterusna si Dugul anu ngajorlat terus ngalayang teu napakan lemah. Harita sapasang sukuna pilih genting ngajejek dada lawan. Jorelat kalayang jejek dada Lumuh aing aduh. Balakutak ngageronahan ka nyeri ngajengkang ka tukang terus rubuh ngabebengkang maring lemah. Si Dugul mancuh dina tangtunganana bari merhatikeun lawan anu can bisa ngonea hudang. Ningali si Dugul aya dina kaunggulan, harita manggali ngagajeng luncat terus muru nyampeurkeun ka si Dugul sangeusna deukeut terus nyarita. Ahai. Aduh, manggali menjadikan segemah hari ini. Aduh, ketika meninggali Jang Dugul ada di pihak yang unggul. Ahai. Dengan begini, sesekelan yang pertama sudah bisa diungkulan. Akan tetapi kita harus tetap mewaspadaan dengan sesekelan yang lainnya. Dengan harapan ya Jang Dugul akan dapat mengungkulan setiap perintangan yang akan datang menyampaikan kepada kita berdua. Nah, jadi sekarang mah kita tinggal menagih janji kepada si Balakatuktak Balakatungtung untuk menjajabkan kita berdua untuk memanggihan yang dibawa si Tronggono ya, bukan begitu saudaraku? Dara lamang sadayana sawios manggali ngangge sora kapungkur. Surma oge mangga silakan saja bebas lah. Nanti urang gunta ganti we nya da sono. Lain kuna naon gitu. Oke lah terserah Jang Dugul lah. Ya betul manggali. Tercoba dari Jang Dugul. Aduh. Dina lawan sona gunda gantinya. Mohon mangga terus Jang Dugul lah. Ayeuna mah urang sampeurkeun we mang. Dara mang sadayana. Saterusna minta dijajabkeun ka tempat padumukana Nyi Putih Karoban mang. Kitu ari ceuk pamikiran uing mah manggali. Iya, memang betul. Dan sudah seharusnya Jang Dugul, kita harus segancang-gancangnya mendatangi ke tempat cucunya si Tronggono yang babarengan dengan Nyai Putih Karoban. Ayo nama kita samperkan saja dulu itu si Balakatuktak Balakatungtung. Ayo harita katingali manggali jeung si Dugul rek mulu ka tempatna rubuhna Balakatuktak. Tapi kakak lempang dua lengkah daripada ngaraneg lengkahna. Sabab harita katingali aya cirim anu ngajuelak datang saterusna mancuh dina tangtunganana di hareupeun manggali jeung si Dugul. Jorelat cilung. Jelug-gelug. Serenge tete lajirim anu anyar datang teh Trenggono. Harita Trenggono ngabagikeun paneutepna ka manggali jeung si Dugul baritus nyarita. Ojo kaget kowe kali Dugul. Kejadian nganu lumangsung geus diperngatikeun ti tadi ngene. Jadina ya kemampuan mana cukup hebat cukup hebat Dugul Srugul. Jadina merane duaan yang entok kudu ngindit arep ketemu karo aku
Sebab aku Trenggono ngayana ngayah diharapkeun meraneh duaan. Ngerti ora? Manggali nuluwih dalan nyarita. Jadi kamu teh ini Trenggono ya? Aku Trenggono. Iya Trenggono yang datang menyampaikan ke sini ini Trenggono ya? Ya menjadikan pucuk dicinta ulam tiba. Sabab yang mau dipanggihan ternyata sudah mencuguk, muncungul dan menjanteng di harapan gua. Jadi begitu ya Trenggono. My name Gali Surali, si jawara idaman yang disukai kaum wanita. Jadi aku hendak bertanya kepada dirimu Trenggono. Punya maksud dan tujuan apakah? Sehingga dirimu dengan teganya mencolek. Maksud aku tega membawa dulur aku Jakawanara ke tempat seperti ini. Ayo coba jelaskan jentrekan yang eces. Apa maksud gerangan Trenggono? Silakan. Si Dugul milu nyambungan karena caitan Manggali ditujukan ke Trenggono. Dara ramang sadayana. Terus serang wingi jadi penasaran. Naon sabab na Jakawanara dibawa ka dieu? Dapat sinau ge boga maksud jeung tujuan anu tangtu seni. Aduh masa kayaknya jelaskeun ku Trenggono. Nah harek dikumahakeun dulu ing Jakawanara teh Trenggono. Yo aku sing bakal jelaskeun. Ngara marane duan teh ya kudu ngertos to. Ngentak si Jakawanara teh ngarek dijadikeun tumbal ku Nyai Putih Kroban. Nyangeta guru ngurang ku ngayana tumbal si Jakawanara sing bakal mampu sempunaken ngelmu puputan Jayabuana. Nganu kecangking ku Nyai Karoban. Jadinya ya ndak kudu kaget. Nang entak si Jakawanara teh ngarek didahar dagingna. Ngejeng dinginum getina. Ari dirinya oyong nyaok mah. Ngetang upacara tumbal teh bakal dilaksanakan di poting dina mangsana bulan purnama. Kumaha? Ngertos ora? Hah? Gali Dugul. Piye? Manggali silih rewet jeung si Dugul puguh pada karagetun ngadengi katerangan ti Trenggono ngeunaan Jakawanara anu bakal dijadikeun tumbal ku Nyai Putih Karoban. Manggali nyobaan nenangkeun geteran hatena. Netep ka Trenggono baitus nyarita. Ya, keterangan dari saudara Trenggono cukup eces dan dimengertos. Jadi kalau begitu mah Nyai Karoban menjadikan seperti binatang buas. Sampai mau ngahakan daging dan meregot getih Jakawanara. Aduh, sungguh terlalu. Sungguh terlalu itu kelakuan merupakan perbuatan yang amat sangat biadab, amat sangat rokutuk Trenggono. Dan tentu saja aku berdua ini tidak akan mengantep begitu saja kepada Jakawanara. Yang sama kamu itu akan dijadikan tumbal untuk memperluas ilmunya. Lo mah saena deui saja. Jadi merane tuan teh ngarep nolong eta si Jakawanara. Kitu meronanya maksudna nya? Oo nya. Ya, ora apa-apa to. Ora apa-apa. Endak neon-neon ya seumpamane ngarep bebaskeun si Jakawanara mah. Ngasa berane duaan teh bisa ngelekin si Trenggono iki. Ngajeng Nyai Putih Kroban to. Ya tapi nang tak seruak ngejeng ngimpi to. Sabab merane duan teh muak mampuan to. Ngelekin Nyai Putih Kroban. Nganu ilmu nang gesepi
ketapan ilmu tingkat dewa toh. Jadinya untuk kudu ngelawan. Tuh kudu ngelawan olak nyeputi keroban. Ngelawan dulu aku iki Trenggono. Si Trenggono gak ya kowe masih bakal kalah Dugul Srugul. Si Dugul langsung nangtukeun sikepna ngayonan Trenggono anu tahapan ilmu silatna tangtuna ge leuwih punjul tibatan balakuta. Si Dugul netep seukeut ka Trenggono bari terus carita. Nah, rikas kitu kadang tua nama wing bakal jaga diri sanes. Pikan taruh ngayonan dirinya Trenggono. Hari ngenaan ada jeng menang mata kudu dipastikan tiayon sanes. Sebab sanu nyaho wing anu bakal unggul. Kitu tah Trenggono. Tah, kitu jawaban jeng sikap ti wing mah. Kahartos meureun. Halo, lek ngomong naon didinya kali. Tata jadi begitu Trenggono. Jadi begitu. Sudah menjadikan satu kecinekan bahwa yang akan mengayonan kamu bertarung ini Jang Dugul. Hai, Jang Dugul ini adalah saudaraku. Janganlah kamu meninggali sepeda apa itu sirahnya botak. Boleh nang herang. Nah, karena saudaraku ini punya kekuatan dan kemampuan ilmu. Pokoknya mah alah. Jadi kamu ini harus tahulah kekuatan dan kemampuan ilmu orang tidak bisa diukur dari keadaan sirahnya yang boleh nang. Bukan. Sikakil atau orang jabrik buknya. Itu bukan patokan, bro. Kamu mengertos ora? Hah? Yang aku masuk Trenggono? Ngomong apa tuh? Ya aku sih ngerti galik Surali. Jadi nak mana itu ngulah keduhung Dugul Srugul. Wani tarung ngelawanan Trenggono. Kowe bakal mampus Dugul. Ngayo tarungna di tempat anu legaan ah. Jorelat. Cilung Trenggono ngajolat loncat muru ka tempat anu lega. Sedengkeun manggali nyarita heula ka si Dugul samemeh nyusul anu jilawan. Hai, aduh, Jang Dugul harus tetap tenang dan juga harus mewaspadaan ya. Jangan sampai menjadikan lengah balangah yang akan mengakibatkan jadi selokoh. Karena Manggali sudah bisa menebaklah dan menduga yen kemampuan si Trenggono akan lebih unggul dari si Balakutak Balakatungtung. Ya dengan demikian Jang Dugul harus mengetrukan semuanya kemampuan untuk apa itu menjadikan bisa untuk mengungkulan lawan. Jadi Jang Dugul harus singharpan lawan dengan sepenuh hati dan tetap semangat sehingga Jang Dugul bisa semakin selalu di depan. Ya, dan apabila seandainya Jang Dugul merasa sudah leles lungsik kayak pangan pangawasa, janganlah sungkan untuk segera sambat Manggali sebanyak 3 kali. Tah, hayu nama Manggali ucapkan selamat bertarung Jang Dugul ya. Oke? Selamat bertarung. Manggali selalu bersamamu dan selalu di depan, bukan hanya motor saja. Hai, sikat pokoknya Jang Dugulnya, bereskan. Nah, kalau tidak dibereskan, urang bawa ke barak. Jorelat, cidung, celegedeg. Dugul Srugul mancuh nangtung di hareupeun Trenggono. Harita 2 cirim adu hareupan. 2 tetepan bantrok meh dina waktu anu bareng Trenggono jeung si Dugul pada ngabangun pasangan. Srog. Trenggono musrikeun paneutepna ka nu jilawan. Dugul. Aku sing bakal buktikeun ngebogaan kemampuan ilmu silat luwih hebat badan maneh.
Jadi entuk kudu ngerasa ngagetna to. Yuk seumpamana maneh bakal cepat dirubuhkeun dina tarungna. Waktu ngayeuna ngurang mimitina rasakeun seranganku. Seranganku ini lebih mengejutkan toh. Jorelat. Jelung. Sauhiuk. Angin sameran Panarajang Trenggono. Naba kuat kana badan lawan. Da puguh Panarajang sapasang leungeunna dibarengan ku kakuatan tanaga lapisan. Ningali datangna Panarajang lawan. Harita Sidugul ngapendung Panarajang ku sapasang leungeunna. Antukna bantrokan kakuatan tanaga lapisan ngaliwatan sapasang leungeun masing-masing geus teu bisa disingkahan deui. Sokyuk dekekeus. Dari deug. Jari jeug. Trenggono jeung Sidugul pada ting jari jeug ka tukang. Duanana meh dina waktu anu bareng gancang marancuhkeun di tangtunganana. Srog. Trenggono nuju lawana langsung ngawangun pasangan bari musirkeun perhatianana ka nuju lawan terus nyarita. Kekuatan tenaga lapisan maneh cukup lumayan Dugul. Cukup lumayan toh. Yo tapi nak yo kekuatan tenaga lapisan nek entuk bisa dijadikan jaminan toh. Bakal nituk baik mampu ngelaken anu jadi lawan. Yo jadi maneh entuk wakabogaan pemikiran bakal unggul karo aku dina tarungna Dugul. Walah, kalau aku kalah aku bisa berguru lagi ke Dadan Akeu di Lembang. Dadan Ramang sadayana. Cekuing oge perkara elejung ulang dina tarung wahai anu biasa jadi. Anu matak nu penting karuing mau upaya semua tenaga. Sangkan bisa ngungkulan nu dilawan. Perkara laksana jeung teu nawa kumaha diparengkeunana we Trenggono. Sanes kitu. Ya heuh. Ya wis. Ojo banyak omong Dugul. Tarungna diteruskeun jadi terima seranganku. Jorelat. Trenggono maju dina Rajang. Kacepatan gerak jeung Panarajang leuwih dironjatkeun. Sidugul ngimbangan Panarajang lawan bari ngagunakeun ilmu pangenteng badana. Dua jirimting Jorelat beda ti dua kalangkang anu sirih Tarajang jeung nyingkahan Panarajang lawan. Trenggono da puguh murid tunggalna Nyai Putih Karoban. Temacak aneh mun ilmu silatna leuwih punjul cebatan Sidugul. Antukna dina hiji kasempatan anu hade, Trenggono bisa ngasupkeun Panarajang leungeun katuhuna ngagempur dada lawan. Sak. Hiu kebal dekekeus. Aduh. Dada Ramang sadayana aduh. Dada uing bonang sadayana. Aduh. Aslina dada uing kawalangan lah. Wah, dada uing kawalangan. Sidugul ngageronahan ka nyeri. Bari ngajar jaga tukang, tapi Sidugul gancang mancuhkeun tangtunganna deui. Karasa ka nyerina ngan saharita. Waktu kabeunangan ku Panarajang lawan, anu saterusna kayan Sidugul teu sakara-kara. Ningali kitu Trenggono jadi kagetan oge kana daya tahan badan Sidugul. Trenggono teu nyahoeun mun Sidugul boga kakuatan rangkepan tuah kasakten kalung wasi kuning. Bari merhatikeun nuju lawan, Trenggono ngakeun ngomong serangan. Wong ecan,
Apa iki? Apa iki? Waduh, lalah. Nyetak si Duguna embogaan kekuatan neon ya. Nggus kabonangan ku penerajang seukur ngagerok sagedeng tapi terus untuk sekoro-koro to. Padahal aku wis gunakan serangan sing kuat. Lah apa iki? Ya sakudu nama ya si Duguna nggus rubuh nggus ngewek nyawan. Kenapa iki si Dugul? Boga kekuatan daya tahan sing hebat. Aku mesti gunakan kekuatan serangan anu luwih hebat. Rasakan Dugul. Ningali Trenggono san ngawanguni pasangan, Harita si Dugul terus nyarita. Dada mang sadayana. Alah, kunaon kalakah ngaulang Trenggono. Kaget merenya di dinya. Ningali anu teu sakara-kara. Teu kudu kaget atuh Trenggono di dinya teh. Sabab setiap jalma oge boga daya tahan anu hebat. Daya tahan anu beda-beda sanes. Jadi kumaha diteruskeun moal tarungna Trenggono? Trenggono mureleng ka si Dugul terus ngawangun pasangan bernyarita. Kowe aja banyak omong Dugul. Aku iki masih mampu tok neruskeun tarungna. Senajan maneh ngebogaan daya tahan badan sing hebat. Aku ora wedi. Anu matakna tarungna kudu diteruskeun Dugul. Nyaho. Ari tarung lagi diteruskeun mah hasok tong loba ngomong. Maju dewena rajang Trenggono. Teu kudu asa-asa gunakeun kekuatan panarjang nu leuwih hebat. Apa nu jadi lawan kudu bisa dirubuhkeun sanes. Sok maju dina rajang Trenggono. Dugul. Aku bakal buktikeun yen serangan aku iki bisa ngerubuhkeun lawan. Nganu seperti maneh. Jadi terima iki seranganku Dugul. Seranganku asolore. Yorela cilung Trenggono maju di narajang. Panarajang Trenggono jadi leuwih garang. Karep hayang gancang ngarubuhkeun nu jadi lawan. Si Dugul anu kacepetan gerakanana bisa diimbangan ku anu jilawan. Harita si Dugul nyobaan ngabendung panarajang lawan ku sapasang leungeunna. Sok yuk geseh sababaraha detik disanggeusna panarajangna dibendung ku si Dugul. Harita Trenggono ngasupkeun panarajangna, sapasang leungeun Trenggono pilih genti ngahantem badan lawan. Sat hiuk jebrek hiuk. Aduh. Kapanangan doi. Anjir. Halang. Kapanangan doi. Aduh. Dugul ngagarunahan kenyeri bari ngadalik dekat tukang tapi gancang si Dugul mancuhkeun deui tangtunganana. Si Dugul musirkeun paneutepna ka nu jilawan bari nyarita. Dadadamang sadayana. Panarajang teh memang hebat Trenggono. Hanya kawin kan bisa kene dirubuhkeun. Kumaha atuh ieu teh nya? Uing masih kene bisa hujang. Masih kene boga kakuatan leuwih hebat teh Trenggono. Dari hayang unggul mah kudu bisa ngerubuhkeun nu dilawan sanes. Anu matak anu mawi sira botak katingal ngawi. Anu matak panarajang teh kudu anu leuwih kuat Trenggono. Trenggono begitu mah penasaran.
harita panarajangna masih tacan mampu ngarubuhkeun nu jadi lawan. Trenggono ngawangun pasangan bari mustirkeun kakuatan talaga lapisanana. Kana sapasang leungeun telila Trenggono terus nyarita. Tukul. Dasar wong edan. Tarungna kudu diteruskeun anak sakejeng deui. Atong sakejeng-sakedang sok we kumaha saena lah. Aku buktikan seranganku iki bisa ngerubuhkeun anu deui lawan Tukul. Jadi maneh ulah keduung ya seumpamane rubuh dina kangayan anu teu bisa ngudang deui. Oh, sumuhun. Mang atuh langkung abdi mah ngiringan we kumaha saena Janis. Oke, abdi teh ngiringan doa we mudah-mudahan eta carita teh jadi kanyataan Trenggono. Sabab untuk jadi kenyataan kenaon kudu diteruskeun talungna kacape-cape sanes kitu sanes sok maju deui Trenggono ari hayang buru-buru ngarubuhkeun lawan mah nya bilih kabujeng seep waktosna. Wong edan Tukul soko ento kudu loba ngomong. Aku sing pasti bakal mampu pateni nganu jadi lawane asolole. Trenggono maju dina rajang ngagunakeun jurus anu leuwih ampuh. Sabab dibarengan ku kakuatan talaga lapisan sapinuhna. Muka hamun kayan Sidugul teu boga kakuatan rangkepan, sakujur badana dilapis ku tuah kasakten kalung wesi kuning, geus bisa dipastikeun Sidugul bakal ajal binasa mangsa katibanan ku panarajang anu jilawan. Harita Sidugul upaya sakuatan naga nyingkahan jeung ngabendung panarajang nu jilawan. Sok trelat pros. Panarajang lawan bisa disingkahan ku Sidugul. Telila datang di panarajang susulan. Sidugul rikat ngabendung panarajang nu jilawan. Sok geus. Panarajang lawan bisa dibendung. Tapi geseh waktu sarenghapan panarajang Trenggono anu rupa sapasang leungeun jeung sukuna ngahantem kana anggota bal lawan tumerapna ka Sidugul bada jelinga cengkang leap ka tukang. Sok jebruk geus. Ada ramah, ada. Jengkang gedebut. Sidugul ngakeronahan ka nyeri bari badana ngacengkang oleh batukang anu saterusna